Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun papaya. Bapak-bapak sing ngajawab salam di doana dua minang tuang kaya. Ya Rabbal. Ada pantun buat ibu-ibu yang sedang masak-masak. Daun salam, daun talus diwadahan kana rantang. Sing ngajawab lemas kaciri kaine lagi dua utang. Mudah-mudahan sing ngadrebene utang, mudah-mudahan utangnya pada lalunas. Ya Rabbal. Yang lunas tuh hutangnya dibayarlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana telu perkara sing madarataken ning badan isun atanapi ning badan bapak-bapak sanareng ibu-ibu warahaken Taurat ya. Saken. Mual marah mual hewa, mual ngambak, mual ambakan. Aku madar sirah. Mana tilu perkara nu bakal madaratkeun kana awak urang. Nomor pertama dipuniku ngalaudu nganggo banyu sing ngagolak. Nomor kalihe ngorekan kuping make linggis. Nomor keturune nyukuran kumis make gergaji mesin. Pasti berbahaya. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa harrama as-sifah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda wa sunnatalah. Amma ba'du. Faqala azza wa jalla fi kitabihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Belah pojok macalangat baik ketika mengucapkan lafzul jalalah bahwa zikrun manglaman aya nu keur ngucapkeun nyaeta kalam Allah lapatkeun nyaeta Allah. Ieu mamang santri maring Allah jawabna nyaeta cair cenah ikomo kana. Ulang terima. Wa min ayati lakum min anfusikum azwaja. Al-ayah ay kamil al-ayah wallahu a'lamu bimuradih. Wa bidzalika wa qala nabiyyuna wa habibuna Muhammadun. Wa qala nabiyuna wa habibuna Muhammadun. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadis wa qala
fi kitab ta'limil muta'allim. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahli wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi ya Rabbi bil Mustafa. Salah baik bantuan mah ya Rabbi bil Mustafa dalil maqasidana waghfir lana mama ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana mama Allah ya wasi'al karami ya tegas zaman akhir bantuan mah ulah salah ngapain ya tegas zaman akhir kudu asak-asaki lamun kerhayang dijong ka agama kudu mikir baik mama mertua kula mangsakir materi itu ulang dimang ya Rabbi bil Mustafa dalil maqasidana waghfir lana mama ya wasi'al karami bantuan manggulang loba goresang ulah sangu sangka ulang deh ulang loba goresang ka ulama ulang mantap di dunia cilak di akhirat asub neraka na'udzubillahi summa na'udzubillahi min wa qala jamu sila muncul rajin-rajinlah minum jamu agar badan kita sehat dan kuat cakap gitu man rajin-rajinlah minum jamu agar badan kita sehat dan kuat rajin-rajinlah menuntut ilmu agar badan kita selamat dunia dan akhirat amin ya rabbal ya rabbal. Waqala pantun santri Ponpes Riyadul Quran Kampung Cibogo punya cincin jangan dipatri cakap gitu man kalau dipatri menjadi perak biar miskin asalkan santri sing penting selamat dunia akhirat amin ya rabbal ya rabbal. Hadratul mukarramun wal muhtaramun para alimil ulama para kiai para asatid wal asatidah para santriawan dan santriawati karyawan karyawati mahasiswa mahasiswi aki-aki ini mudah-mudahan yang hadir di dia diberikan keridhaan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, jabatan dari atas hingga bawah, dari RT ilal RW, minal RW ilal jaro, RT na ayo ya RT na euy, mang RT di dia ayo wah, pang capek-capena nyeta tugas aparat nyeta mang RT, lamun dek aya anu hajatan kudu laporna kana KR. RT laman hayang anu nuju bulan laporna kana R hayang minang bantuan BLT laporna kana R hayang mau hamil laporna kana R anu ngahamilana R Erwin sama RT bae mudah-mudahan aparatur setempat anu hadir di sini mudah-mudahan menangnya eta kabarokan kesabaran ya Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam arti ngadidik kana masyarakatna, ngadidik kana negarana. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya Rabbal.
Dan yang saya hormati dan yang saya muliakan teristimewa yaitu segenap keluarga besar Bapak Mandor Ismail sakeluarga. Ieu Bapak Mandor Ismail isukan lamun bung hujan turun cak guru ulama ieu Bapak Mandor Mail isukan lamun embung hartina lamun embung turun hujan siaran bangkong di sawah kalian di luhur panggung insyaallah bangkong nama moal turun eta insyaallah mudah-mudahan ieu hajatna nyaeta Bapak Mandor Ismail sakeluarga sing ngajangkeun hajat anu barokah. Mudah-mudahan ieu isukan enjing anu dipikahkeunna nyaeta Neng Mumun Muningsih. Nya kaget kula ge kunaon disebut mumun baheula mah eta pan aya disebut pocong mumun teh. Kaget kula ge. Tapi alhamdulillah ieu mah Muningsih yang sangat luar biasa cantikna. Bahkan pangantin lagi mandi-mandi ya seminggu sieun bisa turun hujan. Mudah-mudahan daya para hadirin sadayana dia doakeun dulur sadayana. Mudah-mudahan dia neng Muningsih ketika esuk arek di nyaeta di akad nikahkeun sareng Kang Adi Sumanti. Mudah-mudahan nyaeta akad nikahna sing dipasihan kalancaran ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajatna barokah. Mudah-mudahan nyaeta tendana lunas. Ulang kalau ngomong tenda lunas kula ge nyaho ieu saeul hajat meunang hutang kabeh. Tendana nyaeta can lunas, bahkan kana bakakak ge can lunas. Mudah-mudahan dia tina tenda sampai kana bakakak ya barokah hajat lemas hutangna. Aya lebihna. Amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal. Bapak-bapak yang muda yang saya hormati, bapak-bapak yang dedem-dedem yang saya segani, kakek-kakek, aki-aki kalian terdidikan ku aing. Sebab naon insyaallah ieu semangat pengajian loba-lobana nyaeta barudak anu masih ngorah. Ngeun wayahna ieu mah pengajian nyaeta di Haflatul Mubarakah di Walimatul Urus Neng Mumun Muningsih wayahna ieu mah kudu kuat man. Kuat sampai jam 11 penting yang ngaji kuat. Sampai jam 11 kuat henteu. Jam 12 kuat henteu. Sekarang kiai modal di dia. Mudah-mudahan ku barokahna pengajian sadayana sing aya nyaeta panjang umur anu barokah. Sing jember rezeki anu berkah. Imahna nyaeta bertingkat-tingkat. Sawahna berlipat-lipat. Ilmuna manfaat, istrina opat. Ya Rabbal ya Rabbal. Padahal mah mang boleh berboga penyakit. Yang berboga penyakit darah tinggi ke atas darah tinggi, ke bawah darah rendah, lamun ka parawang mah ya darah seger. Ya Rabbal. Cak mamang teh ieu anu diharuksasi ceramah ieu orang kenalan hilang mana ning kenekin bahasanya Sunda bangkit boten bahasa Sunda bangkit ya sebenarnya kulama aslinya wong Sunda wong Bunian budak mana gitu eta anu dihareup jang ora keneh jak kaset deui jelmana saha arana aran kaula mah para dulur arana nyaeta FC Pulo lamun sok dilakobangna ceramah sok kapaneglang kaserah nyaeta sok dibiasa dipanggil Ki Balara. Ya, budak mana? Budak Cibogo. Di mana imahna? Eta dulur aya imah kula, eta imahna lantai 2 tingkat aya mobil Pajawang, mobil perturunan. Bisi dulu di kampung Cibiru, bisi mampir bae insyaallah eta imah Pak Haji Sogirin. Insyaallah. Kunaon gitu dulur, sok dilakobang nyaeta Ki Balara. Bahkan di YouTube di TikTok mang di aplikasi TikTok ya kalau menturun bisa manggil aplikasi TikTok pae dan hidung teh dilain eta di ditu alhamdulillah dulur karena eta di saung kula dilingkupkeun ku tanggal kalapan. Jadi lamun bulan Muharram Safar eta sememeh di bulan Mulud di bulan Muharram bulan Rajab eta belarat mah luradan bae sirina biasana eta mawa milik dan ngundang ceramah. Mudah-mudahan dilakobang Ki Balara sing mudah-mudahan dijadikan pendakwah anu kondang
sing ikhlas ridho dakwahna karena zaman ayeuna mah lamun ceramah tidak amplokan sarua bae bapak main ngadumal di belarang lamun di ceramah balik diri eta pasti mau motor nage nyata ngakaleong rada supir kula nage anu mau mobil mah biasana eta sok kompes sorangan supir nage karena bapak main biasana lamun kula ceramah mah eta dilipu di jawilan eta panitia geus nyiapkeun naon biasana kardusna tilu eta nu hiji beungjing MC anu hiji jeung kori anu kiai mah anu ceramah biasana lima bisakeun kardusna ge cak bapak main euy ulah kardusna ayeuna hayeuna dipakakeun doang mudah-mudahan dia bapak main setelah kula ya ceramah dia mudah-mudahan balikna meunang amal saboah sia mah amplop kae setelah menang amal mudah-mudahan jodoh bapak main sekeluarga baiknya nyata menang doa siapa baik setelah menang doa mudah-mudahan baliknya menang besek berkah begitu besek terlalu ya Allah para hadirin rahimakumullah wa jumratul mu'minin. Puja dan puji syukur atas kehadirat Rabbul Izzati. Puja dan puji syukur anu Maha Ghafur Rabbul Ghafur yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu kenikmatan, berjuta-juta kenikmatan sehingga alhamdulillah orang bisa berkumpul di tempat anu diridhokeun Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para dulur sadayana anu hadir di tempatnya eta dalam rangka walimatul arus pernikahan nyata Neng Mumun Mulengsi sareng Kang Ari Sumantri mudah-mudahan aya nyata menang taufik dan hidayah ya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salamna mudah-mudahan tercurah limpahkan ke junjungan alam Habibanal kiram wa syafi'anal kiram wa maulana Muhammadin. Mudah-mudahan ketakantun para keluargina, sahabatna, tabiin dan tabiatna, mudah-mudahan orang selaku umatna mungkin yaumil jaza atau di yaumil akhirat, mudah-mudahan orang sadayana menang nyata syafaat Nabi baginda Nabi orang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sekaligus memang masih bulan muludan keneh dan wayahnya ya masyarakat kampung Cibiru bab mulud mah ulah dileungitkeun lamun dileungitkeun kiai mantap kalurus kabeh muludan ulah dileungitkeun muharaman ulah dileungitkeun rajaban ulah dileungitkeun mantap kiai pamajikan kiai mantap kalurus kabeh. Tapi alhamdulillah pamajikan ulama biasa anu langsing kuari mah jadi ngadadak lintuh tidak harus berkat baik bakakak ngapegapan yang lebih parah dari mangkula pernah ceramah di Jawilan barang balik di Jawilan eta bakakaknya berserangan eta sieun kula ge eta bakakak bisa berserangan di mobil eta. Mudah-mudahan ya sadayana sing menang eta sepati baginda Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yo orang salawatulan dikawitan mudah-mudahan tadi antuknya eta sepati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asyaqal badru alaina fakhafat sinhul budur misla husnik ma ra'ayna
السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hadirin hadirat rahimakumullah wa jumratul mukminin yang berbahagia. Euy Pak, euy, berapa jam euy? Ibu-ibu berapa jam kan gua aya euy? Masih urip orang? Masih urip? Lanjut ngaji ke lanjut. Sampai jam pira? Kuat jam 11 kuat. Jam 12 kuat. Modal kita yang kuat. Para hadirin rahimakumullah wa jumratul mukminin. Berbicara yaitu tentang pernikahan. Gusti Allah Subhanahu wa taala ngadamel nyaeta ka makhluk Adam. Nabiullah Adam alaihi salam diciptakeun ku Gusti Allah nyaeta dina berbagai macam lempung, dina berbagai macam lut. Mantap bener. Kanjeng Nabi Adam diciptakeun didamel ku Gusti Allah Subhanahu wa taala nyaeta dina endut mah, dina lempung. Aya warnana coklat manis, aya warnana warna putih bae, aya warnana beureum, aya warnana hejo. Ngeun insyaallah ieu mah masyarakat Kampung Ciwidey lobana beungeuna warnana kulit coklat sawo. Alhamdulillah. Dan pasti aya bae salah sahiji mah warnana nyaeta putih ngeun saukur hunkuna teh putih ini teman-teman geus hitam. Aya ieu aya warna hideung aya. Budak Afrika mah kula kamari 2 minggu yang lalu kula ngobrol di bandara. Dek naon kula ke bandara eta panggih jeung budak Afrika. Budak Afrika eta kaset mah. Kaset naon? Atuh jak kaset pinjeun kabeh we minggir hunkuna teh ngan putih ge. Bang eta kula ngobrol. Assalamualaikum. Kaifa halak? Alhamdulillah ana bikhair. Kada ta'malun. Kenaon sia cenah dieu? Ulama amit anteun. Umroh tadi itu yang menghaji. Hadza min maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahasa Arabna ieu aya keur maca maulid Nabi cenah Al-Barzanji. Eta budak Afrika bae emang keur maca salawat Nabi luar biasana. Laju dikentak kula we anak budak Afrika teh anu kaset teh jelemana. Mang kirim WA akhirna diterjemahkeun. Mang saya baru kali ini disapa orang Indonesia sebaik kamu. Jarang-jarang orang Indonesia menyapa orang Afrika. Cak teh atuh jarang lah dia mah begitu hideung. Dong kebohong. Nauzubillah min dzalik. Kembali ke laptop Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah nyaeta tina lempung aya coklat aya beureum putih, bahkan budak Jepang mah putih tadi memang nya awe marontok dararena, bahkan nyaeta teu ge ngeroktok lamun denok mah tadi pramugari Cina luar biasa. Cakula teh ya di deuleu abinosan orang di dalam atuh kan ngumpah ge kita kan teuing anjeunna di dalam bae pak unggul insyaallah ketika Nabiullah Adam alaihissalam dicicingkeun ku Gusti Allah di surgana. Wahai Nabiullah Adam alaihissalam anjeun cicing di surga tah siap Gusti laksanakan 86 hayang anggur aya, hayang apel aya, hayang bakakak ngabegang ge aya, hayang susu mana susunan cenah aya cenah Gusti eta cenah oh cenah ya cai putih aya khamr di surga aya kabeh mang. Para hadirin rahimakumullah di surga eta serba aya kagerentas urang di jero hate eta serba aya mang. Kumaha lamun urang hayang susu naon susu mama anu dua teh boleh gunung karang tah analah gunung karang anak di surga luar biasa. Ketika urang gerentas jata eta susu aya
barang anu Gusti kami mah teu hayang susu, kami mah teu hayang eta bakaka, teu hayang eta khomer, teu hayang sajabana anu di surga, hayang naon dia Adam ngurumuk bae ngalamun bae, kami mah hayang ge eta aya anu ngabaturan. Eta Nabi Adam singkat cerita di surga Allah sekarang cicing bae ceurik hayang anu ngabaturan, langsung ku Gusti Allah nyaeta geus dan lamun sia hartina hayang aya baturan cicing sia beureum, langsung Gusti Allah nyiptakeun nyaeta Siti Hawa. Embok urang mah diciptakeun Siti Hawa nyaeta tina tulang rusuk. Pantes bener ibu-ibu mah lobana lamun geus kolot eta lumpakna pada jara rongkok geus kitu tah. Karena eta awewe diciptakeun ku Gusti Allah nyaeta tina tulang rusuk. Lamun lalaki diciptakeun ku Gusti Allah nyaeta tina lemak lempung endut. Kati-kati Gusti Allah ketika nyiptakeun nyaeta Siti Hawa euy dam. Ulang Gusti maneh ulah ngalamun bae ya, ulah sedih bae maneh lamun hayang nyaeta nu ngabaturan ke dibere ku bidadari. Bidadari neukos kumaha Gusti? Bidadari hayang naon hayangna? Anu denok embung Gusti. Anu naon? Anu susuna mengkel embung. Naon deui anu gincuna nyata menor, pipina menor, pedakna berlipat-lipat embung Gusti. Kami mah hayang ngabaturan bae siji. Geus eta singkat cerita para dulur sadayana diciptakeun ku Gusti Allah nyaeta Siti Hawa. Terus datang Assalamualaikum ya Nabiullah Adam alaihissalam. Eta Nabi Adam neuy Siti Hawa kelepakan pokona. Pantes bener ieu nya silana lamun hayang lila awewe lamun geus bogoh eta kelepakan manehna mah. Kelepakan bahkan mangnya ieu santri mah lamun bobogohan ge eta luar biasa. Kula pangboga pesantren gua kobong di Cibogo. Setengah dua kula mengontrolan bae ka kobong. Nu hiji nyaeta keur ngopi teh biasa mo. Anu dua kabar nu kadua eta keur nyipasen kanggit teh gagaruk kanggit bae eta. Atil. Nya kutomol. Barangkat deui nyaeta ka kamar katilu keur naon? Oh, ieu luar biasa keur macamil. Bismillahirrahmanirrahim. Ilam anal awamila urang sira ilam anal awamila urang sira sapa singgur bapak sira singgur hiplone eta ulah. Lagi narti bete si santri. Bismillahirrahmanirrahim. Al kalamu jadi mubtada ngaji can temu geus saya buah dari hiplone eta ulah. Ngaji can temu saya buah dari ngaji lanang geus teh. Eta singkat cerita mangkula biasa di ka kamar hiji. Kapan lamun bale rombong mah bale rombong yang itu balolong eta. Sengaja ke pula supaya ngundang tuna bisa disemprot kesemprotan manuk piet ya. Pang terebruk santri mah. Ayo, eta luar biasa disemprot sekali geser ke dia manehna. Dua kali geser, akhirnya nyendut petasan pula, petasan korek. Asupkeun ke dalam kubong. Wah, tas kaget kita manehna santri eta. Ya Allah karim para hadirin rahimakumullah. Ketika etanya kula ningali santri anu terakhir, eta mah luar biasa. Kerta teleponan jeung awewena. HP-na pan dikumpulkeun anu Android mah disita ku kula. Anu hijina santri luar biasa, EQ-na pinter. Manehna meuli HP jadul Nokia teh. Ditelepon aya bedna. Teng 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 teng. Nyambung. Halo, Dek. Iya, AA. Ngomong lagi aya Dek AA. Lagi apa kamu, Dek? Enggak, aku kebayang-bayang kamu aja, sama aku juga kebayang kamu. Kalau aku melihat wajah kamu, kamu memakan, wajah kamu sudah ada di piring. Kamu mau mandi, badan kamu sudah kayak bangkong. Berangkat ke kamar ke sekolahan dan ke sawah, itu jubur kamu ya, udah kayak kunang-kunang burung katanya. Keblongan ya. Ya Allah karim. Pantes mah luar biasa lalaki mah eta nya tareh kagoda ku awewena bener tenan. Luar biasa yo awewe godaan dahsyatna. Pantes bener Nabiullah Adam alaihissalam ketika cicing di surga jeung Siti Hawa eta cak Gusti Allah, "Heuy Adam, aya Adam ya, makhluk Adam aya, heuy Adam. Heuy Hawa."
eta Nabiullah Adam alaihissalam jeung Siti Hawa dicicingkeun di surga Allah Subhanahu wa taala. Wahai Adam, wahai Hawa, silahkan anjeun geus segala anu aya di surga silahkan daharan nikmati anu aya di surga ngeun hiji aing mah mantang kadaraya yo ulah sampai ngadahar buah khuldi. Ketika akhirnya digodaklah Nabi Adam ku Siti Hawa. Para hadirin rahimakumullah. Aya naon neng? Buah gelenuk cenah. Jangan neng, itu namanya mabok kamu. Itu buah gelenuk tuh. Ya udah kita apal aja. Jangan neng, nanti kemanisan wajah kamu katanya. Akhirnya para hadirin eta dipetik baik ku Nabi Adam. Siap. Bukona kapannya lamun teteh yo nitah kasalaki yo mamang kira-kira lamun dititah ku pamajikan siap kita. Siaplah, maaf senajan kumis gede baterai sieun ku pamajikan mah. Ya. Sieun mah. Akhirna Nabiullah Adam metik buah khuldi. Cak Siti Hawa, itu buah khuldi dicampur uyah mah dicampur cempling dipetis pakai asin asalnya cenah. Iya nih ya. Udah terambil lagi uyahnya. Cemplingan. Akhirna singkat cerita mang buah khuldi eta didahar ku Nabi Adam. Lek karak sampai dia bahkan bener mang Nabi Adam karak ngadahar sampai tenggorokan teh ieu aya jakunan ya. Coba cek lagi mang ya. Mantap melalendung eta di tenggorokan. Eta buah khuldi eta, khuldi eta. Namun Siti Hawa mah ngadahar udah makan buah khuldi, udah neng. Gimana rasanya? Luar biasa, asim-asim kecut. Langsung eta pamajikannya Siti Hawa ngadahar. Ketika eta ngadahar Siti Hawa didahar. Ketika didahar nikmat yang luar biasa. Nyanglet buah khuldi eta di mana? Tidak ada. Mana cenah khuldi? Ini disusukeun cenah khuldi cenah. Ya Allah. Disusu eta nang ceritana pantas Nabi Adam ngabogaan jakun di tenggorokan, ibu-ibu ngabogaan eta ketika buah khuldi ngadahar eta nyanglet di susu. Ya, cekel ge ibu-ibu susuna ta masing-masing tah. Ulah deh, gila ini. Ya. Gila ini. Hei, Pak, euy. Teh. Ya. Dia. Teh mah gampang hayang ka surga mah. Tengatik cak bahasa sholat sunnah kurang penting. Tengatik hartina sholat sodako loba gede kadito cukup naon jaminan surga seorang ibu, jaminan surga seorang teteh geun saukur lobakeun nyaeta ngalamotan kanjeng salaki. Gila ini. Woi, ibu aya. Woi, ibu. Anu laka pengen di surganya Allah Subhanahu wa taala aja artinya sholat sunnah duka balik ulah sedekah ka dia kitu ubat ebon ngaji kiai mah nya teh macakeun kitab bismillahirrahmanirrahim ya bacakeun kitab alhamdulillah utawi jenis sing puji lillah itu tetep kada Allah kiai mah macakeun kitab ya ibu ngajokak metis berdambu pangloon eta ini bapak-bapak kiai mah macakeun kitab di mana merokok cigodok asik na hidup. Nah, kenapa kan ini rokok? Singkat cerita para hadirin rahimakumullah wa jumlatul mu'minin. Eta Nabiullah Adam jeung Siti Hawa ketika geus ngadahar buah khuldi. Wahai Adam, come here. Cak Gusti Allah. Come here. What is the here? Naon cenah here? Tadi ya, cenah Adam. Biasa dong santri kula ngalaman ngelanggar teh nya. Pambang santri kula berjasa. Puting-puting, eta jam 12 naik ke tangkal kelapa. Woi, budak kenal sia. Henteu ka cenah mikir hayang ngapain perlu langit cenah. Yo. Laju puting-puting jam setengah 4 kata Proki makula. Assalamualaikum. Tadi geus kesimpan. Tadi geus kesimpan. Ayo naon neta kejo jeung naon sekalian jeung sayuran doon eta santri. Ya Allah karim para hadirin rahimakumullah. Ketika Nabiullah Adam alaihissalam jeung Siti Hawa eta ngelanggar peraturan ti Gusti Allah langsung harita keneh diturunkeun di surga Allah dibalangkeun nyaeta siji maqala siji kaul Nabi Adam dibalangkeun nyaeta ka India Siti Hawa dibalangkeun nyaeta ka Jeddah sakaul eta bahkan eta
minta panghampurna ka Gusti Allah aya bahkan 100 tahun bahkan 1000 tahun eta minta panghampura taubatan nyata minta taubat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kumaha cenah taubatna Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nyalanggap bae ulah tengah mah. Rabbana ighfir lana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Gunaheun teu Mang? Enak ora? Pengen duwe mantu singkori? Tapi kurang sih mau kan singkori kok. Bu bapaknya anak kok. Bapak saya nanti. Ya alhamdulillah wau singkori diku santri kula alhamdulillah. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu mudah-mudahan sing ngadragina anak sing soleh sing soleha, sing pinter ngaji korine, sing pinter ngaji akhlake, sing pinter ngaji badane. Ya Rabbal maaf senajan pinter ilmune segulung karang tapi laka akhlak laka ada di bohong nasional. Paling utama niku ilmu akhlak, ilmu adab, ilmu etika budi pekerti. Insyaallah seketika lamun sampun hartose berakhlak nunturaken ilmu niki insyaallah. Para jamaah hadirin rahimakumullah, eta cirik Nabi Adam ketika diturunkan ku Gusti Allah nyaeta tina India, nah si Jawa diturunkan nyaeta tina Jeddah, cirik akhirna nyaeta geus dihampura dibukakeun pintu taubat ku Gusti Allah, dipertemukeun deui Nabi Adam jeung si Hawa nyaeta di kota Makkah wal Madinah. Alhamdulillah. Nikah, berbicara dengan nikah, ya, neng momen ya, hikmah-hikmahna. Lamun kaula mah, lamun hartina can boga pamajikan rada kerok ngabahas nage. Tapi alhamdulillah ayeuna mah geus pernah ngojos barangkali imam. Bahkan kuari asal mendoki pamajikan ge. Doakeun we dulur. Ustaz, ulah loba-loba anak mah cenah can mangolot teh seberah mah saosi we cukup jadi bro eta mah. Ustaz, naon ieu mah? Mah dengekeun. Ustaz ge ulah loba-loba pamajikanna, teu mah. Bahkan pamajikan kula memang ngomong, "Neng, insyaallah aa walaupun ceramah ka Paneglang ka Serang ka Jakarta insyaallah pamajikan mah cukup satu." Di mana aja? Satu di Cibogor, satu di Paneglang, satu di Ciwidey, mana? Biar itu, satunya di Kidul gitu. Insyaallah, aku yang hiji cenah eta mah, kabaret cenah. Ilahi. Para hadirin rahimakumullah, nikah eta mempunyai makna ayat tilu makna. Mana ya neng mumuna ya, neng itu ya jeung pakal. Isboga selaki eta kengeunahkeun kana tinggal praktekna bae. Kapan nikmat eta mah? Nikah itu ada 3 makna. Nakaha yang kihu nikahan. Sing pertama huruf P huruf nun. Jere mustaq mangsanti mah niku ge ditasipakan nakah kalimat fi'il madhi mabni patah dhahir. Jere mangsanti mah ditarkib nakah kalimat fi'il madhi mabni patah dhahir. Yang tilu kalimat fi'il mudhari kudu ropa matrofane domah dari kudu ropa matrofane domah dhahir kudu diropa ropa niku domah dhahir. Iku mah khusus para karangan santri. Hari ngomong harganya paling tersantri, bapak-bapak masih ngaji kalau bapak-bapak ngaji kitab, insyaallah pasti budal kabeh. Iya sih nama. Betul tadi betul. Makanya yang apa ya ngaji cacahan baik, ngaji ngobrol baik, mudah-mudahan ana manfaat sareng hikmah ya Rabbal alamin. Nikmat nuna eta nikmat para hadirin. Dia neng mumun, deng kena pengantin calon mempelai suka dia. Nuna eta nikmat, di mana ada pernikahan di situ ada kenikmatan. Naon nikmatna atau nikmat pengantin anyar mah
Ya bahkan hartina ge saminggu nya neng mumul yang teu ka mana-mana cak salakina teh calon teh neng ulah ka mana-mana arungkul bae di jero imah bahkan cak ulah tadi deuleu ih eta sumpaan kana jugurna eta ulah teh orang mah henteu eta neng mumun jadi pengantin eta nikmat luar biasa isuk-isuk eta jam 4 subuh eta geus gemeter eta yakin ulama pengantin geus gemeter nya ngebeteran naon mikiran salakina ya, pemikiran hartuna babarangan loba babawaan mobil Mercy ya, bawa kursi tidak mikir babawaan barang-barangan yang dipikirkan yaitu seorang suamina calon suamina mudah-mudahan isuk-isuk maya calon baru dia datang baru mancan nama yang geus heula ka dieu datang yang dari subuh skin saking geus kebeletna aya nikah mana eta yang mumun nikah eta nuna nikmat nah nikmatna setelah terjadi pernikahan 200 malam pertama biasanya malu-malu dulu karak sore tadi oh bener teman malam kedua biasa pengantin mahnya dia dibayar ampunan cerai ya dibayar eta malam ketilu biasa bercumbu-cumbu ya ngan wayahna ieu mah bapa mail ibu ini pengantin anyar mah ulah sok diganggu karena kula ge baheula jadi pengantin anyar eta kumita kula terus diganggu geus hartina ngompol tah geus ngorok bae tah di kamarna ulah diganggu teh ulah kita gawe heula antep bae bitere endog yang nyaona eta pengantin anyar mah mang nikmatna luar biasa setelah malam kedua matikan lampu malam ketiga bercumbu-cumbu malam keempat karak main berkuda-kudaan nu pertama nya ieu ibu rupiah yang pertama biasa nuna eta nyium ngeunaheun teh mang nyiuman aduh nikmat ya setelah nyium nya eta nyabak ya atuh ya neng cenah ya iya atuhnya mata mana leungeun mah ngarayap ka mana mah temblon eta bilai aing kasih aya artinya matanya mending-mending pura-pura belokan matanya mah tangannya mah nyabak artinya yang sering mewadon ya kondi kalau apa-apa lagi halal mah lanjut akan ya itu